Alhamdulillah baraya tos dugi ieu ka lembur pakuan baraya. Lembur KDM. Ieu mah pake gogoleran oge di jalan aspal ge. Bersih bersih. Aduh, yakin. Paingan atuh. Baturan resepeun ka dieu. Geunaheun di dieu mah wa. Stereo. Jalan leumpang we. Teh cidah ngos sepeda geura budak mah. Tadi ya. Nah sepeda mah naon mah motor ge bisa. Wah punten. Mun teh naik motor. Oh parkir resiwan teh naik. Ojek barang. Oh, hah? Oh ojek. Oh lu nyawa aya ojek itu lagi naik ojek tadi. Baru malempang teu nyawa aya ojek. Istirahat dulu guys di sini guys. Capek wah istirahat wah dia waduh. Ngadem aduh tiisen nih mati. Tiisen. Lain tiisen tiis geuna. Udah granit ge mah. Aduh ya mah. Bisa ngagoledag oge ieu mah tuh. Ayo ke mana? Bersih wa. Ieu mah. Wah ieu mah leubangan kana. Ojek Pak Dedi cenah naik ojek. Jadi pada ada duit cenah. Engke, jangan geus capek. Di mana? Di Pelabuhan. Pelabuhan mana? Pelabuhan atuh. Jauh kok ya. Kurang ka sawah konten. Di sawah viral lah, sawah konten. Tadi sawah konten kan yang video alus milik itu langsung nanti Pak Dedi. Alus milik. Sok bener. Naon waduh. Kala, Saya ngadem. Pelabuhan. Tahu orang Pelabuhan Ratu teh naik ojek tah. Dede. Kalau olahraga, Pak. Oke guys, sekian dulu guys. Terima kasih. Digaskeun. Hah? Mobil. Nah, mobil. Berapa orang?